tidak kumaha dengan kehidupan begini kieu urang teh di keluarga keur pasang sengkrang kumaha deui da bingung gitu. Oh, da aing oge ngaduga aing kamari teh kudah teh aing teh bari seubeuh ngaduruduk maneh ka di sorangan. Urang teh seolah-olah kumaha da rumah tangga geuningan kieu wae. Bingung ngomong urang kalau curhat curhat kulit dicaritaeun nya. Nya kumaha atuh awewe maneh naon ka dieu teh mah teh punung beureun nya. Biasa we pamajikan mi. Oh, da bakat awewe mah. Da bakat. Teu saeutik awewe da aing oge bener geus kolot oge da naon saha nu hayang balangsak lah jeung salaki kahayang mah napaan duit pan kitu. Ngan budak ayeuna mah geuning heueuh. Jadi naon eusi hate teh dibijiakeun. Teu naon sakolot teh mentok budak ngora mah teu apa adanya. Keur ieu na we keur bungahna hayangna teh sakali lalaki nganggur banyak itu. Pamajikan teh adat-adatan wae tapi geuningan sok ieu mah daripada urang ieu mah mending keneh urang ditinakeun. Singkahan heula we teh babalik bener cager awewe. Wah dilayanan aya we kabuk-kabukan teh. Naon Mbak goreng teh ngomong naon? Punung teh nyai balik ka dieu teh. Paingan teh awewe mah panutan lawyer manehna awewe tadi nelpon ka abi. Pagawean manehna tiktokan let. Awewe teh cenah amak-amakan nyarekan nan budak pajarkeun ka manehna sagala dibobotkeun. Oh, aya anakna nyarekan anakna, naon indung nyarekan anakna? Jadi manehna rumasaan. Asa kaisina. Waktu sare itu manehna mah galokna ku jeung batur lep ai ka teu bisa ge ngomong lemesan. Jeung batur mah ka mandikan mah lapur. Dimanja batur mah disayang-sayang. Tuh bisa jam 12 peuting cenah mah lep teh. Waduh ketang batur. Waduh. Awewe ge da moal. Maneh teh salah mah kitu. Ayo coba baheula we. Ngadosa ka aing kos heueuh. Ngomong meneh yang dipercaya. Suhu salah sia goblok sia. Oprok sia. Ngadukeun ka aing. Tabra aing beuneu ka pangaruhan untungna si nyai nelponnya.